Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Urang neraskeun deui kana hanca ngalugot matan sapinah nyata bagian pasal purudut tayamum anu mudah-mudahan urang ngengingkeun kamanfaatan ilmu ku ngaos sareng ngalogatna ieu matan sapinah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Purudut tayamumi ari pirang-pirang parduna tayamum. Hom satun eta aya 5. Al awalu ari anu kahijina naqlu turabi eta mindahkeun taneuh. Asani ari anu kaduana aniatu eta niat. Asalisu ari anu katiluna mashul waji eta ngusap wajah. Arabiu ari anu kaopatna mashul yadaini eta ngusap leungeun dua. Ilal mirfaqaini nepi ka siku duanana. Al khamisu ari anu kalimana atartibu eta tartib bainal mashataini antara dua usapan. Nadomanana farduna tayamum 5 perkarana kahijina kudu mindahkeun taneuna. 2 niat dina waktu keur mindahkeun. 3 ngusap beungeut sing walat trapisan. 4 ngusap leungeun serta sikuna. Kitu wae, mudah-mudahan manfaatna. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.